Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Seperti biasa simkuring bade macakeun deui caritaan dongeng anu seru. Anu kedua judulna nyaeta dongeng bahasa Sunda Sasakala Curug Santri. Mangga ka pamirsa wilujeng didangukeun. Kacaturkeun di hiji pasantren nu pernahna di Pakidulan Karawang. Santri-santri di eta pasantren teh keur nandangan kabingungan nu teu manggih tungtung. Lantaran di eta pasantren teh keur walurat ku cai nu jadi sabab nama halodo panjang, sumur-sumur jadi orot, walungan caina garing. Padahal cai teh kapan sakitu tika butuhna. Teu ku hanteu deui halodo teh beut katutuluyan. Mulan malen hujan sa kecelak acan. Antukna ajengan eta pasantren teh nitahan sababaraha urang santrina pikeun neangan cai ka gunung. Malah mun bisa mah kudu kapanggih sirah caina. Sangkan lamun hiji mangsa butuh deui ku cai, kari neang kadinya. Arenggeus kapanggih sirah caina mah pan teu kudu hese neanganana. Bareng narima parentah ti ajengan, eta santri teh kacida barungaheunana. Lain bae ngarasa dipercaya ku ajengan, tapi maranehna asa boga kasempetan migawe. Hiji kahaden keur kapentingan jalma rea. Geus tarap timah bring santri-santri teh mariang ka gunung. Inditna mapai-mapai walungan anu caina geus saat ngoletrak. Ngan kari batu-batuna bae taringgul jeung ngajelegir. Beuki jauh beuki nanjak leuweung. Tapi eta rombongan santri teh teu aral subaha. Eta walungan teh tuluy bae dipapai ka girang. Lantaran maranehna yakin tangtu eta walungan teh aya tungtungna sarta tangtu aya sirah caina. Nya ti mana atuh cai anu ngocor di walungan teh lamun lain ti sirah cai. Sangeus sawatara lila apruk-aprukan di tengah leuweung. Kadenge sora ngaguru. Joli santri teh beuki rancung-rancung bae. Tapi barang didengekeun kalawan leutik. Eta sora anu ngaguru teh teu puguh lebah-lebahna. Sakapeung kadengena asa ti kaler. Tapi sakapeung deui asa ti kidul. Sakapeung deui mah ngan sora angin bae nu kadenge teh. Ngan anu tetela eta sora anu ngaguruh teh jona ti tonggo. Rombongan para santri laju bae mapai-mapai deui walungan kebat ka girang. Ngan orok kaya jalana beuki lila beuki rumpil. Jabah kudu kukurusukan di antara tangkal kaso nu jaradi di sisi walungan. Iem jeung dikakeueungeun. Atuh batu-batu di walungan oge ayeuna mah hese didampalna. Da puguh leueur ku cai anu beuki lila beuki gede bae garajagna. Tetela eta di tempat teh kawas can kungsi kasorang ku jelema rea. Da sakitu hara-haraeunana. Sabada nyorang perjalanan anu matak capek jeung nguras tanaga.
Jog para santri teh ka hiji tempat anu negla. Kaayanana matapi ka betaheun. Lalinduk ku tatangkalan sarta hawana kacida segerna. Tapi lain eta anu matak jadi kabungah para santri mah. Tetela sora anu tadi ngaguruh teh didinya asalna. Eta sora teh datang ti cai anu nyuruh tina gawir nu lungkawing. Kapan eta pisan anu diteteangan ku rombongan santri teh? Bari ngareureuhkeun kacape. Santri-santri teh ngadon suka bungah di dinya. Kokojayan dina leuwih atawa mandi dina curug nu caina sakitu segerna. Malah tuluy ngadon sarolat di dinya. Bubuhan rea batu lempar anu cukup ke ruku atawa sujud. Geus puguh manggihan anu diteangan mah. Santri-santri teh tatan-tatan rek marulang deui. Teu poho ngeusian wadah-wadah cai anu ngahaja menang mekel ti pasantren. Bring deui ngulang mapai-mapai jalan anu geus dibaladah samemehna. Nepi ka pasantren eta rombongan santri teh dipapag ku Sukabunga. Reh geus hasil manggihan curug anu caina sakitu ngagulidagna. Malah beja yen santri manggihan curug teh ka emper-emper lembur sejen. Rea di antarana anu ngahajakeun datang ka eta curug pikeun halap caina nu canemrang herang. Teu aneh lamun dina waktu anu sakedeung eta curug teh pada ngaregdeg lain bae ku anu butuh ku cai, tapi ku anu ngahaja rek ulin deui. Nepi ka ayeuna eta curug katelahna curug santri. Nah sakitu pamirsa dongeng anu dipaparkeun ku Sim Kuring nembean anu gaduh judulna Sasakala Curug Santri. Sakitu waktu si Sim Kuringnya engke di lain waktos Sim Kuring bade macakeun deui caritaan dongeng anu langkung saeti nu ayeuna. Mangga ka pamirsa dipihatur abdi bade pamit amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.